Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang mumulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. Bisa. Gimana? Aja aja. Oh, keron jadi. Itu teh keur ngalamun. Baturan teh teh kamarana itu. Tadi teh. Jalan di utarahan. Ada asep. Oh. Penuang geus teu pamit. Mana teh jelema teh? Eta teh jelema teh. Teu bubur, teu angin, teu beja, teu carita. Teh ka mana lesna? Ngan aya selenting bawaning angin, beja warung, beja pacar, keur sibuk. Eta teh sibuk naon ada sibuk? Kamari ge da aya teh tetanggana cenah mah umroh. Aduh alhamdulillah atuh teh umroh mah maneh taku rian teh teu ngabejaan gitu tah. Lamun ngabejaan heula atuh urang teh meureunnya eta. Ah, ieu mah nganyang-nganyang heula. Pangitulah nya. Ieu mah kecil atau berbeda teh. Jadi ulah kapikiran ku kuntu anak wana berbeda untuk teh umroh can balik deui. Bau namanya narek kitu teh. Siga nama bener. Aya rek kejutan ka urang. Uang bari ka itu ah ngontol ieu kebon ieu. Kalau ngababat, bingung kita celaka naon musim hujan kieu ngerti. Itu hujan mah, segala rupa dia jadi. Itu jadi teh mah jadi jukut ge, teh jadi bala. Gimana? Jukut oge kersan. Puasa. Gimana kan itu ada cuaca naon. Ayo mulanya kan sumpi mah tadi besok hari wang gitu hari wang sok inget ke leutik gitu mana pernah leutik gitu budak gitu langsung aki kalau kalau teh Eta lamun maneh di gegel lonok. Lonok. Can video guludug mah cenah can ieu can dilepaskeun. Nah mah aya lonok geus sieun. Lain ayeuna kapikir geus kolot teh. Atuh lonok leutik kitu ge geus pek-pek.
Aduh. Nah. Akal. Keluarnya. Berapa? Sampai cair. Tata sarojeng maehan urang. Malono. Iya kumaha urang ya nasib aduh. Tinggal duaan. Kabarimpan dahar ini nya ring gitu. Pikir-pikir alhamdulillah tuh ya guys semua gitu ya kan asal leungiteun Pasti. asal leungiteun kadang sabrobrokeun ikuti Nah, dirinya jelema mah karasa alus goreng teh geus eueuh. Geus eueuh. Kadang-kadang amun kan ijit ge eueuh. Katingali alus teh, tapi keur aya mah katingali goreng we kan nya. Tamatak dirinya lamun urang keur ngahiji pasti bakal pangih jeung pisah. Maka kudu inget kan nu lima, meleh datang nu lima, kira gitu. Bercager, kan gering. Kedua, kan keur ayeuna ngora, kan mun keur hirup kudu inget. tapi bieu mun orang kudu ingat kan kolotnya Halus eta mah. Mun boga nu kolotna. Oh, pasti boga nu kolot boga. udah dibalik teh namun 5 kudu inget kan 5 kayak naon Ingat kerja geuring kering terus ngora ingat kolot. lain anu ke kota eta Kena disingkat we gitu. salah teh dibalik Kumaha? lamun di nu kolot kudu inget kan nu ngora Ah, ya mau boro-boro nu ngora kan nu kolot dia beureureuna. dirarek nyanu Nyai mah nu ngora teh kan rupa-rupa budak. yang kadang-kadang saya mah sok mikir teh budak zaman ayeuna nya bicara sangat ini kadang dikerasan sok ngelawan gitu padahal berarti nya belum pernah budak bener iya zaman itu penting pengaruh naon Ah, pengaruh mah loba sih. Kan hujan teh bisa ada ya. oh nggak ada nih ya Berit. Ayo nama babari nya orang teh kan duaan we sok pagi teh asal kita duaan.